Halo guys, anjay. Oh, aing nama orang bagian ieu nyeun hakanen ya, anjing hakanen. Nyeun dahareun nya guys nya ieu teh urang terek nyieun naon teh? Naon cing? Oh, pisang aroma carita nama heeh. Jadi si pisang teh urang mah ditutuan ieu teh aya pisang unyil ti kebon ieu teh da. Pisang anjing naon pisang atuh cau lah orang Sunda mah nya guys nya. Carita teh ieu teh pisang unyil ti kebon heuh. Teh cenah olahkeun cenah da nu ngararop ya biasana mun misal aya baturan tawa dulur sok dibahankeun kebetulan ieu mah da sidikan ngagantung we eueuh saha rek dibahankeun bahankeun ka saha curang teh geus olahkeun cek urang teh daripada ieu melebar ieu teh loba nu baruruhnya geus nya. Nah cenah teh diguluntungan wae pisang unyil kieu mah nya diguluntungan hararese teuing geus kurang ditutuan heuh da naon teh si kulit tumpiana teh loba 2 bungkus 2 bungkus teh meureun ka ti 20 genep sekian mah meureun aya nya da 13-an biasa namanya geus nya. Tah urang ieu teh sanggeus ditutuan teh ku urang teh naon di ieuan naon atuh di ieuan nyaho ieu mah urang mah eta teh nyieun pangrapetna ku tarigu dicayan semet we tong loba-loba teuing nya geus nya. Lanjut ieu teh si eta na teh naon si adonanna teh ku urang teh diputer-puter anjing puter-puter di bahan-bahan mana teh diieukeun we lah urang teh dipolahkeun heuh cing teh dibungkuskeun ku kulit tumpia teh nya geus nya. Ada naon teh kadaharan Sunda mah kumaha deui bisa molahkeun mah da moal hese cek urang ge hakaneun jeung urang mah lah moal hese di ieu-ieukeun urang meuli cimol saeutik 5.000-an meuli acina urang golahkeun di imah urang moal hese nya geus nya anjay. Tah ieu teh kebetulan heueuh si cauna teh saeutik cek urang teh kulit lumpiana loba anjing kumaha cek urang teh ieu teh cing teh bisi teu mahi urang teh inisiatif we teh dinya teh da aya aci saeutik tah urang teh diolah-olahkeun we cek urang teh naon si aci na teh hayang jadi cibay caritana teh nya geus nya teh dinya teh tuh cek aing ge cauna teh da ngan saeutik ieu teh da tadi mah jiga saturu heueuh ngan pedah aya dipilihan mah geuning ngan sakieu we naon teu loba teh ieu cek urang teh nah meni saeutik cek urang teh ieu teh cing teh ieu naon teh rek dikumahakeun cing teh teh aya sesana cenah atuh kumaha cenah geus cek urang teh aya aci cing teh dijieun cibay saeng teh sagala diabuskeun tah urang teh mau heula we eta na daun bawang na mati mak urang cek urang teh mang eta daun bawang rek nya naon rek nya cibay cek aing teh nya geus nya cing teh eta teh si bawang daunna teh sana namru teuing ari geus asak nama sia ngan saeutik asana mah heuh da urang mah resep daun bawang nih heuh namru cek urang teh nya geus nya. Tak kurang teh dibeureumman si acina teh da ari naon teh teu ieu lalada jadi kurang teh dikejuan we supaya beureum cek urang teh da mah teu lada aya sesa sosis urut eta urut krucil di dahar cenah ku aing teh urang abuskeun we cing urang jeun cibay nya geus nya. Tah goleh we si acina teh nepi ka mengental kieu loba cing cai cekep sabenerna mah ieu teh urang teh euy aduh mun dirasa-rasa cek aing teh euy ieu teh da ieu teh sabenerna mah aya nu gagal anu henteu bararitu anjing dina eta teh dina kate teh urang geura euy ari teh na same enak teh ari kulit lumpiana ipis ari adonanna loba atuh meureunan moyotot dina eta na teh dina katelna teh bararitu bago ieu teh cek aing teh nya geus nya. Ari ieu nama ieu we kitu tuh supaya tebal we si luarna cek urang teh carita na beh teu bitu aya acina sasangklang aing mah cayeuna we kat loba kitu cek aing teh ieu kumaha ayeuna tadi ka saeutik eta cek aing teh naon saeutik teuing cau ayeuna loba teuing aci cek aing teh naon ari kulit lumpia tinggal saeutik deui tah kumaha aing pamikiran teh nya geus nya. Caritana masak heuh aing kalobihan kakurangan geus nyaho aing mun masak teh kitu teh ieu teh maksakeun heuh da kulit lumpia lebar cek aing teh dipolahkeun teh nya geus nya ieu teh tagenkeun we si eta na teh si katel eusi minyakna teh nya geus nya da naon teh ieu teh minyakna teh ting urut naon kamari urut daging cek aing teh heuh paduli lah urut naon keur pisang aroma dipake kana ieu teh tah cek aing ge ieu teh bararitu sabenerna mah geus ieu teh urang teh da cibay heula da nyerep eta cek aing teh heuh nyerep naon urut daging cek aing teh paduli lah da hakaneun ieu keur di imah cing teh urut daging oge da geus kaserep teuing ku aci tadi heuh meskipun bararitu teh cek aing teh ieu teh kade we lamun masak naon model aya kulit lumpiaan kieu mah ulah naon seuneuna teh ulah tarik-tarik teuing babarian asa geuningan babarian tutung ari ku kulit lumpia mah nya geus nya. Hakaneun deui heuh da kumaha tuh jelema mah kana hakaneun heuh nya sakitu bae we ti urang mah nya cigarada milik lah pokona namanya yo assalamualaikum dadah bye bye.